Mohon ah, sebenarnya we aya caian. Nah, baru udah kah ka dieu ah. Membayang dia. Nah, mana? Siapa air kurung di maninya, dari manena can mani ke bulan gitu. Belum pisan siapa? Nah, mana apa? Atuh katinggalin deh banget jatuh. Mana geus di mana? Eta individunya nganjel ka kebon anjing. China saat wae urang mamekeun kitu hujan cuaca hade kieu. Ayo atuh. Ya, ayeuna eta kurung maingkeun we heula cepat geus di Paraban. Bining maneh heula dahar heula lain cepat we heula. Ayo atuh, aing mah heula mau alat-alat ke kebon. Ayo wah, mau udud lah. Mau. Heeh, ayo wah. Cukup lah. Yang bersih sama heula. Ayo. Nah, kesakina ge bol. Apa umurun teh diseuseuh. Pageun. Ya. Siga pemain nembal urang miskin teh ah. Sekarang ini ke sawah teh. Ah. Ada kelas sobon sama lila gitu. Ada orang dek nyampe kayak mana ya? Nah, mana dek kitu wah. Paculan di buku si jam ini diambil udah dibalikeun. Ternyata mah ari urang ge di bawah di mau ngin tapi teu dina tanah cendeung deui ku awi we lah. Soalnya ngomeke cai teh kayu teh teh ulah saat. Aing pacul si Jamuhidin pamikeun cai ayeuna pendidikan. Mana tuh? Nabaya ku awi, pacul mah tadi ku awi sia mah nya. Heeh, bisi hese aing mah di kitu. Oh, ancru ge pan urang mah teh sia mah teu make naon. Ayo atuh ah, ayo. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Baik sih. Kajen bela di dua kamar. Teh kamar teh kan urang di tempat itu. Karek beres ayeuna keur. Kenal tanureun ieu mah. Di anak bisa dibantu. Eta tadi anak. Ayeuna mah urang nganarkeun lacai mah yuk. Yuk. Cai teh geus dibenerkeun geuningan si jam ini ya. Nah, tiba-tiba ada kamari mau caian di dieu teh mah. Si Jamuhidin mah ya benerna ya salahna. Heeh, da tadi teh nginjem baju urang gitu si Jamuhidin teh. Ari kebon si Jamuhidin di mana? Tuh berada itu. Lain isuk ieu teh tanureun. Kerjaan ibu-ibu teh manis ngatanun maneh baju karek sabelah deui pelan ge. Gampang lah soal duit mah lah. Ieu tanureun ieu. Heeh, tanureun itu. Eta we 5 aing wah, urang balik we. Kaburu hujan. Udah can maning mana nya? Heeh, ayo.